Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui dina danget ayeuna sareng si Mamang sapertos biasa di channel Mang ADBM. Sapertos biasa si Mamang bade nyangakeun dongeng-dongeng enteng, dongeng-dongeng heureuy carios si Kabayan. Dina danget ayeuna si Mamang bade nyanggakeun carios si Kabayan anu judulna Ngalanangka. Mangga dihaturan kasadayana subscribe, like, and share na supados channel Mang ADBM ieu tiasa berkembang, tiasa ngahibur ka pamiarsa sadayana. Mangga nyanggakeun der. Dina hiji wengi si Kabayan teh nuju ngopi tadi pawon sareng Nyi Iteung. Direncangan ku Nyi Iteung kopina teh segala aya kulub hui, kulub cau sareng goreng sampeu sagala. Mani cacamuilan bari udud cenah di pawon. Teu lami kadangu si Abah nyauran, "Kabayan, Kang, itu si Abah nyauran," saur Nyi Iteung. "Mohon Nyi kadangu." Bah, aya naon?" saur si Kabayan. "Ka dieu sakedeung." "Kedap." Tah si Kabayan teh nyamperkeun si Abah, "Aya naon, Bah?" "Ya wayahna cenah enjing isuk-isuk cenah maneh ka kebon nya. Sigana mah eta nangka anu tilu di naon tangkal nu gigireun wahangan cenah ala da geus kolot nya." "Bisi ku ieu cenah bisi ku lalai cenah." "Mangga Bah cenah isuk-isuk nya ke nyadak karung nyadak bedog." "Mohon mangga cenah." Saur si Kabayan teh. "Sok ayeuna mah ngopi we teruskeun cenah." "Mohon Bah." "Kade pohonya." Terus si Kabayan teh barang tos kenging pesenan ti si Abah kitu teh ngoreleng deui ngopi ngalanjutkeun ngopi kitu nya. "Naon cenah Kang?" "Eta si Abah isukan nita akang ka kebon ngalanangka sisi wahangan cenah nu ieu cenah sisi wahangan tos kolot cenah titah di ala." "Mohon atuh." Teu kacarioskeun di dawengina tos dugi ka enjing-enjingnya si Kabayan teh tos siap-siap ngopi heula tuh biasa sapertos biasa gitu. "Sok Kang ngopi heula cenah supados ieu cenah seger cenah." "Heeh cenah. Biasa we kopina mah aya lalauhna teh nya. Goreng sampeu, kulub hui, kulub cau cenah. Kopi masih ngebul keneh kopina." Bari jeung udud gitu. Di bahanan ongko tak Nyi Iteung teh dibungkuskeun keur engke cenah di kebon nya. "Kang ieu." "Oh sok Nyi." Tos beres ngopi cenah si Kabayan teras we siap-siap. "Nyi akang ngarek manggat ka kebon." "Heuh jikang nya." "Kade cenah." "Anu ulah poho engke lamun aya sayuran ala cenah nya naon we eta mah aya roay aya kacang naon we cenah takokak sagala lumayan keur engke nyayur." "Heeh." "Kade cenah bisi ieu cenah bisi berat eta." Cenah cek si Kabayan teh ka Nyi Iteung geus pamitan. Bari heheotan di jalan teh gitu nya. Gitu biasa we si Kabayan mah. Bari heheotan lumayan tak ka kebonna teh rada ieu cenah. Rada ka sisi lembur gitu. Barang dugi ka kebon teh teras we ningali tangkal nangka sisi gawir sisi wahangan teh. Oh geus cenah itu bener tuh. Nangkana meni segede awak cenah euy. Sekolot cenah. Tingali tak ku si Kabayan teh gitu nya. Barang tos dicabak eta si nangka teh langsung ditilas ku si Kabayan teh. Cenah ieu geus kolot pisan cenah euy. Ka ambon meni ieu cenah meni nyambuang seungit cenah. Man ieu tangkalna buanangkan bisa kitu gedena cenah satilu-tilu kumaha urang cenah ieu mawana. Si Kabayan teh mikir atuh meureunna nya. Kumaha mawana cenah urang ieu. Diasupkeun ka karung teu muat. Sumawona dipanggul cenah berat cenah urang nya. Si Abah mah cenah ieu ngerjain nya cek si Kabayan teh kitu nya. Tah mainna boga biasalah si Kabayan mah ideuna teh kadang nyeleneh gitu nya. Cenah ku urang rek dipalidkeun we ieu cenah ieu. Buah nangka teh.
tuh lila barang ditilas dialungkeun eta si nangka teh satilu-tilu kalawahangan yeuh cenah ieu nangka maneh da geus kolot engke cenah maneh palid ka sisi imahnya da eta wahangan teh ngaliwatan imah si kabayan si abah cenah eta teh aliranana pokona engke kurang ditungguan cenah di ditu nya sisi imah cenah terus we maena mah balik ngagondeang. Barang tos dugi ka imah ka bumi katingali meureun ku si abah teh wah cenah itu si kabayan tos balik cenah. Kabayan geus balik maneh heuh cenah bah mana atuh ieu nangkana ye puguh bah cenah dan nangka teh geus kolot geuninganna nya ku kuring nya ku kabayan dialungkeun we kasusukan diomongan cenah maneh da geus kolot ieu kewaena tepi ka imah maneh cicing di dinya cenah atuh kabina-bina abong maneh teh kabayan piraku cenah nangka. Cenah emang parangsana jelema gitu dititah gitu teh hayu teangan deui ka ditu cenah. Hayu ka ditu teangan deui cenah. Maneh mah aya-aya wae cenah ke palid ka mana eta nangkana tungtungna mah si kabayan teh nya. Ku pola sorangan neangan deui nangka eta kasusukan mah pai susukan cenah asruk-asrukan tungtungna mah. Teuing jobar teu kapangge eta nangka palidna ka mana cenah ngoloyongna teuing tilelep cenah eta nangka teh. Tah gitu dongeng si kabayan lalakon ngalah nangka aya-aya wae si kabayan mah kitu nya nah nangka dialungkeun ka susukan titah palid gitu na marukana geus kolot cenah baruna sakitu atur nuhun dongeng carios si kabayan ngalah nangka ti si Mamang mangga dihaturan subscribe like and share na supados channel Mang ADBM ieu tiasa berkembang tiasa ngahibur ka para pamiarsa sadayana hatur nuhun cag